Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu dimuliakeun ku Gusti Allah, tepang deui sareng simkuring dina waktos anu ayeuna. Simkuring saja belajar ngaos kitab kuning anu dipayunan simkuring nyaeta kitab Safinah. Dina waktos anu ayeuna urang bahas, urang ngaos pasal martelakeun rukun iman. Mugi-mugi aya mangpaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo para wargi anu ngadangkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun rukun iman. Arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman eta sitatun aya genep. Antu mina kahiji ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah. Wa malaikatihi kadua ngimankeun anjeun ka para malaikat-malaikatna Allah. Wa kutubihi katiluna ngimankeun anjeun kana kitab-kitabna Allah. Wa rusulihi kaopatna ngimankeun anjeun ka para rasul-rasulna Allah. Wa bil yaumil akhiri kalimana ngimankeun anjeun kana poe akhir tegasna poe kiamah. Wa bil qadari kagenepna ngimankeun anjeun kana papasten khairihi saena eta papasten wa syarihi sareng awona eta papasten minallahi ta'ala sadayana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di dieu musannif nerangkeun yen pasal anu salajengna perkawis pasal arkanul iman. Ari rukun iman teh eta aya genep. Kahiji iman ka Gusti Allah, kaduana iman ka para malaikat-malaikatna Allah, katilu iman kana kitab-kitabna Allah, kaopat iman ka rasulna Allah, kalima iman kana poe akhir, kagenep iman kana qadar khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Salajengkeun kana pasal anu salajengna para wargi. Paslun ari ieu hiji pasal martelakeun makna lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Wa makna la ilaha illallah ari maknana lapad la ilaha illallah la ma'buda eta henteu aya anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabener-benerna ibadah fil wujudi dina ayana ilallahi angin ka Gusti Allah. Di dieu musannif nerangkeun yen makna lapad la ilaha illallah teh nyaeta henteu aya perkara, henteu aya pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna angin Gusti Allah. Urang sadayana diciptakeun ku Gusti Allah teh nyaeta pikeun ibadah. Tah sakitu sakedik dua pasal dina waktos anu ayeuna ku simkuring diaos. Mugi-mugi aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kanggo sadayana. Wilih mah aya kalepatan mangga wartosan simkuring supados simkuring gatol di belajarna. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.